Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Aqalud daf'i khupratun ari saeutik-eutik na ngubur mayit eta sakedukan. Taktumuhu raihatahu anu nyumputkeun kana ambe-ambe mayit. Watahrusuhu jeung ngajaga ka mayit mina sibai tina sato galak. Jadi saeutik-eutik na ngubur mayit teh sakedukan anu kira-kira eta nyumputkeun tina ambe-ambe mayit maksudna bau bangke jeung anu ngajaga tina pirang-pirang sato galak. Biasana kan lamun komo di leuweung mah sok di cakaran ku ajag, sok didahar ku ajag eta mayit teh makana ngubur mayit teh anu sakira-kira ngajaga tina ambe sangkan ulah ka ambe jeung ngajaga tina sato galak. Wa akmaluhu jeung ari sampurnana ngubur mayit qomatun eta satangtung. Satangtung teh sajangkung urang. Umpama teh lamun jalma mah umum jangkungna 1,5 meter atawa 1,60 meter jerona. Ta eta sampurnana. Tetapi di daerah dieu mah khususna di daerah Bogor mah 1,5 meter teh geus aya caian. Jadi teu perlu sakitu. Cukup anu ngajaga kira-kira tina ambe-ambe tina kaambeuna eta bangke jeung anu ngajaga tina sato-sato anu galak. Wa bastatun jeung sabeuber dua leungeun. Sabeuber dua leungeun hartina 2 kali panangan. Lebarna lamun dikira-kirakeun sekitaran 1 meteran lah lebarna. Jadi sampurnana satangtung jerona, lebarna sabeuber 2 leungeun. Jadi lamun leungeun urang di tekukeun kitu tetah 2 kali nekuk. Ya kurang langkung sekitar lebarna 1 meteran. Wa buda'u wa yuda'u khuduhu jeung diteundeun pipi mayit ala turabin kana taneuh. Antelkeun pipi mayit teh kana taneuh makana pamunteunna teh kada dibuka heula tah. Supaya si pamunte atawa si tarangna teh nempel kana taneuh. Ada sesah misalna pipina ganjel ku taneuh anu tujuanana si pamunte teh si kulit teh supaya nempel kana taneuh utamana dina tarangna. Wa yajibu taujihu ilal kiblati jeung wajib madepkeun mayit ka kiblat. Jadi sangkerekeun eta mayit teh ka kiblat. Teu meunang ka wetan, teu meunang ka kaler, tetapi ka kiblat nyangilah ngarer bari jeung madepkeun ka kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Mugi aya manfaatna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.